Pernah tuh kamu Naon? jawab jujurnya, Naon? tapi Omat jawab cing jujur. Naon? Pernah tuh nyeri sirah ngadahar obat, terus kadahar jeung gelas-gelasnya. Ieu saha nu pernah ieu ngadar gelas ieu? Saha Cilibat? Ngadar obat jok kata gelas. Ya Allah, pangeran. Orang diajar bahasa Arab jeung emak. Ayo mak, gampang atuh bahasa Arab mah. Bener gampang, cik. Bahasa Arabna hiji naon tong? Wahid mak, Bener, bahasa Arabna dua? Isnen. Cik, ari bahasa Arabna hiji dua, asupkan semut. Wahid, si Isnen tiga jebur. Kamu lahir tengah peting atau tengah laut? Tengah laut yang dukung aku mah. Oh, di rumah sakit atau di rumah makan? Di Paraji atau di rumah makan aku mah. Berarti kula laki ngajuluna kan eta paraji. Mun awewe mah buraji, mun amis mah Burayot kieu. Pak, Naon? penting aya kecelakaan. Mobil oleng nyuksruk ka jurang. Ah, kunaon cenah? Pan dikarenakan supirna lalai cenah teh. Oh, pantas atuh ari kitu mah heueuh. Oh, pas nu di jelemanya. Di supiran ku lalai. Eta ge jelema. Geus kudu lalai cenah. Heueuh eta ge jelema lalai. Maksudnya Jelema supirna nama. Mun lalai. heuh lalai. Heueuh. Lalai banget. Bah asa tariris. Nyatong tah kumaha lamun nyeun api ungun jik cokotan tuh suluhna di tukang Ah tong ribet bah. Anu simpel ya tuh bah. nu simpelnya ngeduruk naon tong Duduk sonda. Anjay.